dana ku jalan maksakeunana janten wasilah ngingkeun maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina acara anu mulia ieu urang sadayana sasarangan sing geuning rek ngaros ieu acara naon? Acara naon? Acara Isra, hari Isra Mi'raj naon? Unggal tahun diayakeun Isra Mi'raj. Hari Isra Mi'raj naon? Itu syarat. Hari Isra Mi'raj naon? Hah? Isra Mi'raj naon? Urang sasarangan di dieu ngayakeun Isra Mi'raj. Sampai acan urang ngincep kana Isra Mi'raj. Naon nu terjadi samemeh Isra Mi'raj? Sampai acan diisrakeun jeung dimi'rajkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal pupusku paman. Berbarengan dina eta tahun Rasulullah ditinggal pupusku istrina Nabi Siti Khadijah. Siti Khadijah pupus pamana pupus nu padahal paman Rasulullah sareng istrina Siti Khadijah eta teh tuanana tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya benturan jeung orang-orang Quraisy, aya intimidasi di orang-orang Quraisy, di luar aya nu ngahadang nyaeta paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun Rasulullah di luar ngagaduhan masalah, maka ketika Rasulullah wih kabumina aya nu nenangkeun hatena nu ngabereskeun kana masalahna nyaeta Siti Khadijah. Kari-kari ku Allah dibunuh eta paman sareng istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dipaparin musibah ku Allah Subhanahu wa taala, dibunuh pamanna singareng istrina. Orang Quraisy anu tadina kauhul ka Rasulullah, anu tadina orang Quraisy benci ka Rasulullah, akhirna orang Quraisy tembus ka Rasulullah. Nu asalna aya tameng di luar pamanna, nu asalna aya anu tameng di bumina Siti Khadijah, kari-kari paman jeung Siti Khadijah na teu aya, orang-orang Quraisy semakin wani ngaintimidasi ka Rasulullah. Dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagaduhan prasangka Rasulullah lantaran orang-orang Quraisy geus ngaintimidasi ka Rasulullah secara keuna. Nu asalna teu wani jadi wani. Akhirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan pindah ka Bani Sakif nyebarkeun agama Islam. Rasulullah pindah ke Bani Sakif nyebarkeun agama Islam. Ari PT Sudan teh orang Bani Sakif rek bener-bener narima ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjalan ke Bani Sakif lain ngange kendaraan, tapi Rasulullah berjalan ke Bani Sakif namapa 100 kilo Rasulullah mapa ke Bani Sakif. Pas nugi di Bani Sakif, Rasulullah anu didapatkan ku Rasulullah di Bani Sakif lain pujian, nu didapatkan ku Rasulullah lain sanjungan, tapi nu didapatkan ku Rasulullah ketika nepi ka Bani Sakif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakareke nepi ka Bani Sakif, orang-orang Bani Sakif didinya daratan ngamusuhan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun di Quraisy jelema ngan saukur wani ngomong hungkul, tapi di Bani Sakif lain ngan saukur ngomong hungkul. Di Bani Sakif anu benci ka Rasulullah
nebikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai anak ketihan, nebikeun ka Rasulullah seep babak belur akibat dibenturan ku orang-orang Bani Sakif. Kulantaran Bani aya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harisah ninggal Rasulullah anu dibenturan ku batu. Tidinya Zaid bin Harisah meluk ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dipeluk lantaran sieun kena deui ku batu anu dibenturan ku orang-orang Bani Sakif. Nu akhirna Zaid bin Harisah oge beunang mastaka pengkerna katimul ku batu sehingga berdarah eta Zaid bin Harisah. Orang-orang Bani Sakif benci ka Rasulullah. Bencina orang Bani Sakif lain dengan saukur ngahina tapi jeung benturan batu anu dikenakeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna kieu lamun salaki balik ti pagawean ka imah nu disambut kudu jadi pamajikanna senyum nabe langkara Siti Khadijah lamun Rasulullah uli ngagaduhan masalah pasti tentrem ku Siti Khadijah. Ari urang lamun salaki balik ti pagawean bari teu bebeunang. Lamun salaki balik ti imah komo balik usap teu bebeunangan usapna. Aya di dieu usap-usap. Balik usaha teu bebeunangan usahana cik kira-kira acek le kumaha. Sambut what? Pabanang poho lantaran pamajikan gunana naon ngahibur menjadi lamun salaki kekayaan susah maka wayahna pamajikan kudu jadi tameng penghibur menjadi salaki. Simkuring rek ngaros ka ibu-ibu sadayana mending keneh boga salaki anu balik unggal poe tapi mawa duitna saeutik atawa mending keneh salaki teu balik-balik ngan duitna badak balikan deui mending keneh salaki balik unggal poe ngan duitna saeutik atawa mending keneh salaki tara balik ngan duit gede dikirim. Mari apa sing badag atuh. Beuring nu bala? Mending keneh anu unggal poe balik ngan salit. Kunaon pangabot kitu? Kunaon? Sayang tah ditangkap di garis bawahi naon? Sayang cinta ka salaki nyaah ka salaki. Ku aing bere pertanyaan deui. Mending keneh salaki nyangung mending keneh pae. Mending keneh nyangung mending pae. Cenah cinta, cenah sayang, cenah nyaah. Ukur orang dia anu nyebutkeun sina pae. Mending pae, mending nyangung. Cenah bogo, cenah cinta. Ari ayeuna salaki sabaraha hiji pamajikanna? Yakin hiji? Tan pernah diselidiki. Alhamdulillah boga salaki ba henteu seling henteu nyan
teu nyandung. Aya nu nyandung di dieu? Aya? Alhamdulillah. Kunaon pangna urang dieu teu darekeun nyaranu? Kunaon pangna urang dieu teu daek nyaranu? Sieun panjang umur. Sieun panjang? Atuh nu dikawina sieun panjang umur. Da teu kabayang pamajikan opat urang sare geus nini-nini rek kumaha da kabeh ngadarekdek atuh liat teh. Leuheung lamun cara ragjak kumaha lamun panyakitan kabeh ngadodorong roda kabeh heuh. Siga kekeretaan. Batak salaki urang dieu mah kabeh ge satia da mung sieun panjang sieun panjang umur. Sok tanyaku hayang kawin dah hayang keur urang sadayana dina perjalanan samemeh diisrakan jeung dimirajkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal perjalanan Rasulullah diintimidasi ke orang-orang Bani Sakif, ditimulan ke orang-orang Bani Sakif, nepikeun ka Rasulullah ngaluarkeun darah tina kakina. Zaid bin Harisah anu ngahalangan Rasulullah, darah ngucur tina pengker mastakana. Tidinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milarian tangkal kurma tuluy didinya ngiuhan Rasulullah jeung Bani Sakif. Kulantaran Rasulullah terintimidasi ku orang-orang Bani Sakif, akhirna Allah subhanahu wa ta'ala ngutus malaikat Jibril. Jibril cek Allah parentah langit nu aya di gunung Bani Sakif supaya nyamperkeun ka Rasulullah tuluy penta naon kahayangna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu akhirna Jibril ngalaksanakeun parentah Allah di tembungan malaikat nu aya di dunia. Cek Jibril maneh malaikat samperkeun Muhammad penta kahayang Muhammad. Eta malaikat nyamperkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disamperkeun ku malaikat. Cek malaikat, ya Rasulullah, ya Habiballah, kunaon anjeun tinggal unjukkeun kahayang anjeun dina poe anu ayeuna. Ku kami rek dibuktikeun naon kahayang anjeun lantaran kami beunang parentah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaha wala Rasulullah? Wala Rasulullah tekenging. Naon? Tekenging. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya malaikat buat teuing orang-orang Bani Sakif teu apaleun kana agama. Ya orang-orang Bani Sakif buat teuing can ngartieun naon anu diajarkeun ku kami. Ya buat teuing orang-orang Bani Sakif teu apaleun naon hikmah dina sakabeh anu diutus ku Allah. Nepikeun ka Rasulullah nyare ka Bani kasaha ka malaikat Jibril nu padahal ku malaikat anu diutus tadi. Cek malaikat bisi gunung nu aya di Bani Sakif rek ditamprokeun ku kami rek ditamprokeun ayeuna ka Rasulullah, tapi wala Rasulullah teu kenging. Nepikeun ka Rasulullah ngadua, ya Allah, lamun seandainya Allah mutus ka kami ka tempat anu leuwih kejam ti Bani Sakif, kami siap. Cek Rasulullah. Nu penting kami aya dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi masalah keur kami, nu penting kami aya ridona Allah. Rek di mana wae kami ditanam kami siap. Cek Rasulullah. Ari urang mah beda. Mun menang masalah teh hayang nyingkah. Lamun geus nyingkah mung balik deui. Da kurang-kurang lama tuh urang ge jeung salaki lamun keur pasea da hayang nyingkah jeung salaki teh. Sok hayang mabur. Ngan kulantaran salakina teu boga duit, pamajikanna teu boga duit ngajar atuh di mah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyontohan ka urang sadayana sigakeun kitu. Hikmah tina kejadian eta naon? Samemeh diisrakeun jeung dimi'rajkeun Rasulullah. Hikmahna nu pertama, paman tercinta Rasulullah
Siti Khadijah istri tercinta Rasulullah dibunuh ku Allah Subhanahu wa taala. Nu padahal eta dua tameng anu ngahalangan musuh keur nyilakakeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut ku Allah nyawana. Naon hikmahna? Hikmah tina kajadian eta keur urang ulah rek tatagenan ka jelem. Da. Ulah tatagenan ka jelema. Ulah tatagenan teuing ka jelema. Lantaran lamun urang tatagenan ka pejabat mah aya eureuna. Lamun urang tatagenan ka preman aya kolotna. Lamun urang tatagenan ka beunghar aya miskinna. Lamun urang tatagenan teuing ka salah tiga bakal mah Rasulullah siap ditinggal mati. Lantaran ayana terjadi na eta leuwih tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ngarasa aman, Rasulullah ngarasa tenang, dicanak duanana anu dibika cinta ku Rasulullah. Rasulullah leuwih tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Hikmah nu kadua tina terjadi sadaacan di Isra jeung di Mi'rajkeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ngalakukeun kahadean pasti bakal aya anu ngahalangan. Lamun urang boga niat rek ngalakukeun kahadean pasti bakal aya anu teu enakeun ku urang ngalakukeun kahadean. Matak jelema mah moal pantes tina moal bisa menghindar tina cacian manusia moal. Lamun urang jelema bener pasti bakal disalahkeun ku jelema salah. Lamun urang posisina jelema salah pasti bakal disalahkeun ku jelema bener. Matak jelema moal salamet tina diomongkeun ku saha ku batur. Mata ketika Allah Subhanahu wa taala mere cobaan ka urang, mere musibah ka urang tinggal Rasulullah. Lamun Allah mere cobaan ka urang cirining eta teh Allah rek naikeun darajat urang. Lain ieu mah kakarek ge boga masalah sauti pun. Kakarek boga masalah hutang. Kuduna urang teh mencontokna ayana Isra Mi'raj sigakeun kieu teh ya unggal taun diayakeun Isra Mi'raj teh kudu aya tawaun balik. Ulah apa rajaban teh mamawa opak we jeung wajib. Aya wajib teh ya. Opak aya. Jukut we. Urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ditugaskeun keur naon? Ditugaskeun keur naon? Urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ditugaskeun keur naon? Agar ibadah. Tugas si Allah maneta-etana ibadah ka Allah. Ulah terlalu bersandar teuing ulah. Sing yakin urang mah full tawakal ka Gusti Allah. Sing ingat urang teh hirup teh moali matak izinan mun salati hayang ka dah hirup urang ge moali harus ya geus diizinan memboga duit cenah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabada tidinya ngiuhan dina tangkal korma Rasulullah berjalan jeung Zaid bin Harisah ka bumi bibina. Saha nami bibina? Sayyidah Maimunah lebat ka bumi bibina. Ari kebiasaan Rasulullah para lepas tina tepan. Rasulullah teureun-eureun letepan di bumi Maimunah. Ketika ulih ka bumi bibina, kaayaan hati Rasulullah tas tenang. No?
tenang lantaran tawakal ka Gusti Allah. Tanya beban masalah salib bagi apa? Rasulullah berangkat dari kayaan terluka ka bumi bibina. Rasulullah jeung Zaid bin Harisah di dinya aya. Rasul teu eureun-eureun netepan. Rasul wudu netepan. Lamun wengi Rasulullah teu netepan. Ngan netepan anu dilaksanakeun ku Rasulullah lain netepan nu ayeuna, tapi netepan warisan ti nenek moyangna lantaran encan diparentah salat. Rasulullah di dinya netepan teu eureun-eureun. Nepikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadua ke Allah, munajat ke Allah, tuluy-tuluyan tawakal ke Allah. Nepikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didinya anjeunna munajat ke Allah. Didinya sumping malaikat Jibril ngawartosan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur malaikat Jibril, ya Rasulullah, aya undangan ti Allah. Undanganana pikeun diisrokeun jeung di Rasulullah nginginkeun undangan pikeun diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Allah. Mata keur urang sadayana ge ulah leutik hate. Lamun jelema masyarakat hirup di alam duniana, Allah bakal mere buruhan ka urang sadayana. Lamun urang bener-bener ibadah ka Allah teh, mata ulah hayang jadi jelema anu mung ripuh di alam dunia. Lantaran dunia tempatna karipuhan, lamun jelema teu daek ripuh di alam dunia, wayahna moal meunang buruhan teh Gusti Allah. Allah mere buruhan kersa keur jalma-jalma anu daek ripuh di alam. Lamun jelema pagaweanana hayang ngeunah, hayang cicing, teu pantes hirup di alam dunia. Da ari dunia mah tempatna karipuhan. Moal aya jelema anu senang di alam dunia, moal masing disenang-senang karep oge moal mata senang. Naon sababna? Ceuk tadi ge dunia mah tempat karipuhan. Ngan saha jalma nu daek ripuh, Allah bakal mere buruhan. Musibah nu kena ka diri tampak ku diri, musibah anu kena kana awak urang tampak sing bener-bener nampakna ngarah urang minangkeun darajat anu luhur ti Allah Subhanahu wa taala. Ari darajat luhur di alam dunia lain ku pedah jabatan Bu. Darajat luhur di alam dunia lain ku pedah pangkat lain. Darajat anu luhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala teu aya deui darajat jalma-jalma anu daek ngalakukeun taat ka Gusti Allah. Eta di sisi Allah anu luhur. Loba ayeuna jelema nu nyalonkeun lain. Loba jelema nu abring-abringan nyalonkeun hayang jadi aparat warasa. Unggal-unggal ini benar hayang nyalon, hayang jadi apa? Aparat. Cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satahrisuna 'alal imarah. Di akhir zaman umat kami bakal berbondong-bondong. Kabeh jelema bakal hayang jadi aparat. Kabeh jelema hayang jadi pejabat. Satahrisuna 'alal imarah. Wasatakunu nadabatan yaumal qiyamah. Oke, di akhirat ka jelema nu kararitu teh bakal bingung, bakal naon? Mata lamun ke di akhirat aya jelema nu nyarep penghulu eta teh pejabat. Nah gitu. Lamun aya jelema nu ngadararungkuk we kabeh eta teh pejabat. Ngan pejabat nu kumaha? Pejabat anu teu ngajalankeun kana aturan, pejabat anu teu adil, pejabat anu teu amanah, maka wasatakunu nadabatan yaumal qiyamah. Allah bakal mereka bingung ka eta jelema di poe di kiamat. Tapi lamun sabalikna pejabatna daek adil, pejabatna daek amanah, aparatna daek amanah, maka eta pejabat aparat ku Allah Subhanahu wa taala bakal diteungeun dina tempat anu luhur. Amanah
amanah. Matak duakeun kurang sadayana aparat terutama nu aya di darieu sing aramana sing aradil keur urang ge akur bu kudu amanah salaki kudu amanah lantaran boga titipan pamajikan jeung anak wayahna lantaran anu jadi pamimpin salaki bakal dinisbatkeun jeung pamajikanana bakal dinisbatkeun jeung anakna RT jeung rakyatna RW jeung rakyatna bupati jeung rakyatna nepikeun ka presiden bakal dinisbatkeun jeung rakyatna bakal dihadapkeun ke dina pangadilan Allah anu Maha Adil ulah majarkeun moal dibalas sagala kalakuan urang ke ku Allah bakal dibalas matak urang teh ulah kore berbagi atau tidak berbagi mah tidak mengurangi bu merugikan teh berbagi kita ulah ngerasa kurang kepedah dibikenan harta urang ke batur ulah mata kunci ke urang ulah koret bisik kabobong non bisik kabobong kade ayeuna urang minum we tuluy nginum tuluy kiihan teu dahar we tuluy modal hanteu ngeunah teu panyakit ngumpul harta tanpa dibagikeun ka batur kabobong SPPD teu dibagikeun oge akur ka kabobong sok aya sate hakan aya lauk dahar aya cuci mulut dahar ngate modal nginum we tuluy teu kieu da panyakit nya kitu deui harta nu aya dina diri urang tuluy ditumpuk-tumpuk tanpa dibagikeun ka batur kahade bisi kabobong kabobong pokona mah loba nu teu amanah bakal kabobong Bawang dia pokoknya gitu. Ade Rasulullah teh marentahkeun ka urang teh aya zakat aya soda nu zakat mah keur membalalu nu sedekah mah keur mararis duanana ibadah ulah alasan keur urang teu bisa barang bere ku pedah urang teu da aya jalan alternatif nu kadua soda nu banghar jadi ibadah ku zakatna nu sangsara bisa jadi ibadah ku sedekah osok dititipan duit mun Jumatan salaki osok tara Jujur. bajar na 2000 ge ari teu boga ngan lamun anu boga 2000 kacida da lain ranah na atuh ari 2000 mah pandu boga mah cek tadi ge zakat mata keur urang sadayana ya tingali kolot-kolot urang baheula kolot-kolot urang baheula mah pagawean yang saukur tani tapi di dina ladang tani bisa nyieun pasantren dina ladang tani bisa nyieun masjid dina ladang tani bisa nyieun anu manfaat pikeun masyarakat barokah tapi ayeuna kumaha HP aya bener HP aya geus cararang di tapi silaturahmi geus jarang bener bahwa lama kendaraan can aya HP can aya tapi silaturahmi tetap terputus tapi ayeuna naon ayeuna sosial media jadi kumaha ayeuna sosial media ayeuna nu tadina dulur jadi teu lantaran sakabeh kakeheul diasupkeun kana seta nepikeun karek mendung hujan ge diasupkeun kana seta gerimis diasupkeun kana seta kolak cabe diasupkeun kana seta
lamun urang yang status kagorengan batur membaca karena status urang kontak mun aya 100 dina HP urang 100 jelema anu apalun kana kagorengan. Bapak ibu sing HPH lamun salaki boga ha teu apalun ibu di tukang mah isinya nepikeun ka ibu-ibu mariksaan HP rek sare teh bener mariksaan HP nu jadi salaki dipariksaan heula HP na teh da bisi weaan jeung para wewe anu lain justru lalaki masuk pinter sok mutus pesan sana mesa diputusan heula batak urang sadayana ya turutan kolot urang baheula nyieun perkara anu manfaat kolot baheula mah nyieun sumur hampir unggal imah teh sok aya sumur naon sababna salagi eta sumur aya bakal tuluy ngalir ganjaran anak lamun urang geus maot tingali imah-imah baheula sok aya sumur di luar